Nuhun atuh. Maksud pamajikan mana bejakeun sidawala. Sidawala cenah make gelung. Gelungna geda eueuh neangan timuning garing. Taplokeun atuh asa ngajeplokeun nya. Maksudna Raja Uing teh ngabutuhkeun pamajikan maneh Mar. Itu. Siapa kemana karep wae ngomong teh? Pan aya teh ngomong gitu. Akan bae. Cekolot baheula malah ieu cek Rasul. Majana. Lamun urang nuduh kafir ka batur tah anu kafir teh anu ti heula nuduh. Kitu. Kan bae. Kari kieu mun urang nya paham. Lain urusan urang. Nah di barengan gue pelawak teh kahayang aing gitu dah kahayang sutradara. Sia teh. Nah jika pribadi atuh itu kumaha tuh ah. Ayo urang mah da jelema dibayar heuh. Urang mah jeung saha ge. Iya jeung tibatan eueuh panggung. Pek mending kieu. Bayaran gede tapi sakedeung. Sakedeung. Bener Kang. Kadar eta cenah luar cenah tetekon pek atuh cenah mararaju maneh kitu dina tetekon. Kitu we urang mah tong mikir. Kamana karep wae maneh teh cepot. Cing Kakang Semar kumaha ieu? Sae mangga. Dina waktos ieu Yisim Abdi sejak nguningakeun ieu kajadian nyaeta uga ieu teh nun. Uga mah keur ngalukis. Lain uga eta, ieu mah uga teh hartina teh waktu. Hartina waktu cu. Melak sampe ayeuna dirabut ayeuna beutian moal. Nya moal. Da anu nangtukeun teh uga, anu nangtukeun teh uga teh. Tah kitu. Jadi kumaha? Parantos dipasang sadayana seun. Kulon wetan kidul kaler kantun ayeuna teh ngokojoanana. Ngokojoan sumuhun. Siap kaula Kang. Kantun ketrok Palu kulan. Kantun ketok Palu ayeuna mah seun. Kumaha carana kieu? Kumaha upami dina waktu ieu agan teh supados lancar lebet ka puseur dayeuh urang sami-sami ngange kedok geus. Make kedok sumuhun. Ayu. Make kedok naon ieu teh? Kedok monyet. Sawios abdi kedok topeng kelana. Make lagu rumiang. Kumaha rumiang teh? Kawas apa rumiang? Di dodo di da do di da. Kastawa lagu kitu mah. Eta nyanyahoanan. Ai kastawa mah kieu ya. Nah nya eta ewateun beger ka peuneum. Nah nya eta ewateun beger ka peuneum. Dawala tuh karunya. Nah ieu jelema batu riweuh teh kitu we. Meni oces teuing jelema teh. Siap Kang. Kaula pikeun salin rupa supaya lancar api-apina marek ngabantu maranehna we tah kitu sun. Mangga nyangakeun sae Arjuna watekwantos satria pinilih tanding. Sareng Kresna teh ngawangun loro-loroning tungga gini gitungga rasana di dulu sejerupana. Kalayan tiasa malih warni Arjuna sakedet netra. Leungit diri nu sayakti ilang warna nu sanyata yang ngelek jadi hiji sadaya. Waduh. Wah,
beres hebat Kang. nanti gitu dah boga bapak aing teh Dah nyaan boga sangka bapak. pak sing abdi salinan abdi salinan jadi satria sidawala disalin jinis jadi entong Ai ka batur bisa. tah geus jadi entong cenah dipuncit ku si dadan Alah Pakai seragam kayaknya. upami parantos kieu ganti wujud kaulah kudu ganti ngaran kakasih salira teh Raden Partasakti Doh, sane saya. Partasakti waduh Wah, gagah Kang tah. Sanes ai pernah tadi saha emang bapak ngamandian saha nu tadi Inung Silaing deh. Rekan teh ini. saha geus jiga lalaki Inung Silaing teh ngaranna Bambang Kuda Paragina Semar. Wah, eta Baheula mah ngan ku dewek diganti ayeuna Raden Putra Bambang Kuda Pawana. ayo. Heuh eta mah kumadinya we lah. Sami Nu penting wae. mah nepi we kana waktuna. Siap kaulah bakal mimpin pasukan belah ti kidul. Sae mangga. Bantuan cepot berjuang. Sae kulan. Abdi oge itu bade ngabantuan beas. Ka tempat tawanan. Nya degeuna Bade sekalian. ngaliwet karunya. Nya Mawa nog sekalian Kakak karunya. sakalian jeung deungeunna. Da sumangan-sumangan seueur ti mana-mana ieu kulan. Wah, ngaluyah mah Leres ngaluyah. urukan teh. Nya Nya di Pak Haji Bangbang atuh rencang sanguna. rencak sanguna. Di Pak Haji Bangbang Sulaksana Bekasi. Can Sakitu Kakang Semar. Jadi Aceh Sutiragen teh parantos jadi sinatria. Sumuhun kang mimpin pasukan istri sapertos Tuang Garwa Gusti Srikandi Dewi Kekembang Yuda. Wah, sae Wan. Hebat Pak. Ya cek aing oge dina perjuangan ieu tanpa kaum ibu cilaka. Tanpa dukungan para Iya. ibu mah merukan. Di dieu geuning kaum ibu teh disebutna ge Eman Sutisna. Emansipasi. Emansipasi jang. Tak itu. Emansipasi. Premius Kakang Semar mangga wilujeng. Sok bawa ka itu beas jang. Yeuh jimatna mah ti dewek. Bisi aya nu di jalan anu ngaganggu. Loh, naon di jang? Naon Kang? Amuing dulu itu balad-balad jurig dulu sampurasun. Pindah dulu ke deja. Ulah kaget amuing. Ayo nu ngajajah teh anjir. Wah, akang Mun ieu. jarangkung gede kieu daola. Palolotot. Paingan atuh. Siap ieu urang. Ya, urang siap daola. Singkil Kang. Bener ieu Semar Badranaya. Sumuhun nun. Nuhun atuh. Maksad pamajikan maneh mana? Bejakeun si Dawala. Si Dawala cenah make gelung. Gelungna geda eueuh neangan timuning garing. Taplokeun. Taplokeun atuh asa ngajeplokeun dinya. Maksudna Raja Uing teh ngabutuhkeun pamajikan maneh Mar. Itu. Iya, da moal cicingeun sim kuring teh meureun di dieu teh. Komo bari jeung kuring teh salaku warga nagara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun keamanan dina sagala pawidang ongko. Moal cicingeun deh kumaha karep di dinya. Eta. Lamun kitu carana Semar Badranaya. Pasrahkeun nuhun teh dipasrahkeun dina harti ieu tempat diduruk ku aing. Bebeja Kang Yaya ke Bekasi. Bekasi mawa pemadam. Boga pemadam kebakaran Kang Yaya mah deu.
Dek lumpat ke mana? Mau lumpat aing lawan jang. Hai, wala dia balat aing kapuh.